aya film komedi nu siap ngahibur hati. Filmna barudak kuningan asalna di Kertawinangu, FM channel 07 tah eta nami channelna. Udut pe, udut atuh Darta. Aing heula. Oh, Dengan kabeh. Dah, sama eueuhan eta mah. Deli keur naon? Keur belajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh Darta, suganya nih boga tunggakan ebang. Tuh, Pei. Geuning siga jama ekna di hutan atuh itu. Boy, ieu mah zaman menta-menta, Pei. Geuning kitu pakaianna aneh. Lain Jul, korneanganku tuh teh di dia loba teh nyelap. Dih, Deli mah. Atuh Juli mah etos terang nanya deui. Boy jama edan anyar, Pei. Sik sembarangan. Yo, tempokan aing. Beneran jama edan anyar. Ka mana Jul? Reka warung Cieros, Meser naon? meser gula saparapat, meser cabe satengah, meser minyak 1 kilo. Nyerek kamu dijurig endi. Barangan sia. Sia tengah stile zaman ayeuna. Stile, style meren. Heeh, maksudna eta stile. Cuma aing disangkan rujak kangkung kabeulit. Lain rujak uleg. Nu kieu mah teu beuki rujak uleg Darta. Terus Beukina rujak kodok. Loba geuning, kira-kira apa teu nyampe warung? Apa atuh? Dih, tadi teh anu 1 kilo naon ya, Del? Cabe nu 1 kilo mah. Lain gula Del anu 1 kilo. Asa cabe dan nu 1 kilo teh? Iloknya berarti cabe 1 kilo, gula setengah, minyak saparapat gitunya. Gus, ngeledek we aing. Yo, tempokan penampilan aing. Oh, motor aing tuh. Bisa lempang. bener eta motornya neh. Bener motor aing. Tah, kuncina. Redun. Tah. Oh, liakeun, tur. Pede, kakaraeun aing di belakang rokok punyana yo. Heula aing geus hebat, disugih. Tanya gitu bener. Duh, ieu naonnya jawabanna? Coba tanya wae Kak Mbah Del. Mbah Deli mah keur geuring tipes, mencret dae ongkol. Malnya Del, ilok mah bisa gering. Atuh bisa Juli da jama. Geus gawe si ayeuna Ron. Aing mau jadi bos. Bos nya neh. Bos Genjer. Darta, panggilin adiknya dong. Siap, Bos.
Ai Deli mbah mana? Nya Mbah Deli atuh. Maksudna mbah Google Delia. Oh, ngomong dong. Ji, Delina be nu ngabelehem. Terus ajule ek wih. Neng. Neng. Kah, aya naon, A? Hai cantik. Keren kali ini ah. Asa yang utak bedog aing ngadengin age. Mohon, A, keren. Darta. Adanya nih bawa lina, baik. Di embung, A. Tos, Neng, naon? Traktir ku bos. Di, A mah. Teu naon, Neng. Mumpung loba duit. Aing belum senangnya nih. Goreng. Juli. Gini uwi, cenah ka warung. Rek nanya ka A sing salah. Eta tadi tos bener. Bung A sing salah. Lebih baik kita jujur mengakui kelupaan kita. Daripada salah, mending orang jujur bahwa orang teh poho. Ai si Juli teh ngomong naon sih? Wah, bahaya yuk. Neng. Iya Neng, ting jaga-jaga, sing macem-macem, babuk we tarang aku yuk. Ya. Mohon A. Tahu bata jeung naneng. Jeung jaga-jaga A. Jaga. Mohon bising aperon macam-macam. Anu hubunganna jeung bata neng. Jeung ngababuk aperon bising macam-macam. Tos kiceun we, mau macam-macam ya. Tinggal naik. Darta, itu adanya nih malah nah main bawa-bawa bahayanya nih dibikin sih kasih itu peron. Nyaho, Pei. A, aya si Ira. Keur ulin jeung bos peron. Bos peron. Bener Neng, ayeuna bos peron geus beunghar, motor boga oh. Ya rokok disacul isi peron ieu rokok koge. Ayo geura. Terus A, Neng kudu kumaha? Yeuh, ayeuna mumpung si peron keur beunghar, keur aya duit Rotan kabeak, geus kakat roron kabeh isi dompetna Ayeuna si Darta ge ayeuna keur dibawa ulin, keur jajanan meureun. Oh nya tuh. Geus aya ka ditu tayangan si peron. Lopong ke hasilna bagi dua, kumaha nya. Siap. Peron bae roron. Nyane geus ngomongkeun Pei. Sesuatu dong. Ngomongkeun aing ho. Nah, aing ngomongkeun sia Darta. Oh, spesial sia mah Darta. Sia mah eleh ku martabak. Geuning martabak, Pei. Martabak mah aya nu spesial Darta. Make endog 2. Sik, lain nu ieu. Jajak puasna. Padulah yang rejak kenjer, jadi malah teu aya. Ayo rokok isi peron kan di Darta. Aman, Pei. Kelak. Jadi ngerubah jadi berem. Kan tadi mah koneng. Naon ge nu asup kana kantong aing mah
jadi berem pe. Widih, siga katong ajaib atuh. Doraemon. Naon? Mak emong? Doraemon. Baling-baling bambu. Ya, Nobitas ya. Dia asa apa? Kira? Wulan. Kira sarang siapa? Itu sarang si bos. Bos? Muhun. Kira kok ek di kumaha data? Bagi 2 baik pe. Bagi 2. Yo kok aing bagi 2 aja. Yo kok aing bagi 2. Yo. Geus Darta, eta rokok geus dibagi 2. Aing balik kok. Aperon, iya entos. Hah, aperon? Muhun, ayeuna mah Aperon terus jadi bos. Wulan. Tos tuh bayar ku abae. Oh, hatur nuhun ya, A. Ih, bener, ayeuna mah terus jadi bos. Aduh, muhun. Tos nang di atas di luar wae. Muhun, A. Teu sabar haeun. Kedap di etang heulanya. Sadayana teh janten 500.000, kirang 2.500. Muhun teu kedap. Neng, panjaan. Benar ya entas mau nambah sih. Entos A, cekap sekieu oge. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sih, A. Maksudnya alhamdulillah. Terus ketemu bulan di dia. Kan sekalian dibayaran. Oh. Antos satu A, ulang dipayun, masih antosan ku ini. Hatur nuhun ya, Abah. Mohon. Tas borong ya? Nuhun, pas ditraktir ku bos Peron. Hah, bener. Si Peron jadi bos ayeuna. Bener, iya sih buktina. Terus ya Ipa, ulah dipayun. Mohon atuh. Kandi teh si Peron di tiangan gerak ku urang teh. Lorot isi dompetna ku urang gerak. Hatur nuhun ya, A. Mohon sami-sami. Tas ya. Duh, bager geuning Aperon teh nya. Aperon terus di mana? Ah. Tumben amat di si Ipa. Tos dinas, Neng. Oh, tos dinas. Widih, motor anyarnya. Ya dong, Aperon. Benang gitu sih. Ayo ah berangkat. Bang, nyane di tean di tadi. Neangan aing. Pe, aing tadi mikiran rokok 2 batang. Nyane rokok di pikiran bae lain di udud. Kapan sok aing teh
tadi bagi 2 pe. Oh, bagi 2. Dia aing ji. Nyane ngahulang kena bae. Ampun. Heeh atuh pe, bener bagi 2 teh. Atuh bener. Iya Darta, kan orang rokok aya ayeuna. Tapi kopina eueuh. Nyene gablek duit teu. Ieu aing aya pe, duit mah. Ek bagi 2 deui. Haha, mantap. Geus age, urang langsung ka warung bae meuli kopi. Ka warung Ceros. Ulah mikiran teh bagi 2 bae. Sing edan. Darta bener yeuh, topas sembako Petros. Tuh jalan ke Tawinangun Cidahu Kuningan. Lagi meuli di mah segala aya. Bener pe. Bener, naik meuli naon bagi aya di dieu mah. Tidur 1000 sampaikeun kanu 100.000 aya. Kumpul pokona, ayo langsung ka ditu. Ayo atuh. Cok, besar kopi, Cok. Oh, mangga, anu mana? Bagi 2. Bagi 2. Ainya nah si Darta, tadi ngomong bagi 2. Teu pe. Eta nu dicekelek dibagi 2, ha? Teh, bayar kopi. Mohon atuh. Teh, eta geuning siga si Peron teh, foto. Mohon, tadi nyimpen KTP heula, bade bayar teh saurna ke sonten, KTP bae disimpen di dieu. Oh. Sarang saha bos Peron ka dieu na cek. Bos, masa bos ngahutang malah nunda KTP? Tadi ka dia sarang si Ira, malah si Wulan oge saurna bade dibayaran. Tapi tadi ka dia balik deui malah mawa si Ipah, malah nambahan deui ngahutangna. Jadi 1 juta leuwih malah utangna teh. Aduh, eta budak koplok si Peron ngaron ngawirang bae. Tah wayahna ayeuna mah da si Wulan jeung si Ira di maneh Darta. Wayahna pangneangankeun si Peron ka Dek. Ke kudu ka dieu janjina mah ke sore ka dieu teh. Oh, siap teh, siap. Pokona bawa ka dieu. Angkut. Mohon siap teh. Kudu sampai ka bawah nya. Mohon teh, siap teh. Siap. Oke, yuk. Teh, yuk bawa heula nya KTP-na. Mohon. Yuk. Jangan. Ari sia naha eureun pe. Widih, geuning sia kul keur nyewot mah. Emang kieu keur nyewot mah pe. Kul aing keluar. Atuh enggeus mending nyewot bae. Leungit gagap nanya naik kitu mah. Sik. Atuh ulah pe. Ih, gagap nih bae. Ampun, bisa gini dengan si Peron. Itu Darta aja main nama ketupang kaki. Itu. Geuning pe. Oke, nyanyi nyambat lagi. Nyambat naon pe. Siga tadi gagah, lagi nyewot lagi. Teu bisa pe. Nyewot lagi, nyewot sih ya. Nyewot lagi nyewot. Nyewot lagi nyewot. Wah, tahu gitu. Coba asalkan ngomong pe. Mantap. Let's go. Hei, kutu kupret.
Apa? Darta. Kurang rokona. Kurang. Tah kata saya kurang jelas. Pugu di warung Cek Ros. Lagaman juga bos. Kudu kumaha Darta geus kieu. Palang pe, aing geus ka palang nyawat, kerkul. Awal tadi manfaatkeun mah. Oke, keluarkan Kamehameha. Tuang Kamehameha. Oh, bisa langsung. Hajar. Jurnal sih, jurnal. Gede kieu pe ceritana. Onja kedap. Cek wayahna tepe heula kesare balik deui. Tapi benernya ulah ngabohong. Pasti cek, seorang peron mah nggak pernah bohong. Oh, mohon atuh, tapi diantosnya ke sonten. Mohon. Oh, gitu. Ayeuna ieu. Iya atuh seperon. Ngaku-ngaku jadi bos, gablog motor. Naktir adi aing, naktir adi nasi Darta, padahal nangah hutang di warung Cek Ros. Aduh, atas si peron alagaman. Paneng soknya kudu berjuang. Berjuang sih berjuang, tapi lain kieu carana. Geus ayeuna mah kieu bae. Ape, Darta, wayahna engke tah tiluan papatungan. Di filmna entosan. Tunggu video kami selanjutnya di episode 8 insya Allah. Di dalam video kali ini kita bisa mengambil hikmah atau sebuah pelajaran bahwa kejujuran adalah kesederhanaan yang paling awal. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk demi kebaikan diri sendiri. Kemudian tatos bohong, nyerihatekeun orang lain, atau salah besar. Lebih baik kita disakiti dengan kejujuran daripada kita dibahagiakan dengan kebohongan. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan terhibur dan dapat ilmu khususnya. Karena niat kami di sini cuma sekedar menghibur. Mohon maaf jika ada kesamaan cerita, nama, tempat. Karena itu semua hanya kebetulan saja. Ya, tolong hilang dukung kami khususnya ke Desa Kertawinangun, Saramsa Kuningan. Dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung oge channel teman saya yaitu Lurung Channel di subscribe. Tolong hilangnya di subscribe supaya kami lebih semangat lagi membuat filmnya. Hatur nuhun, anu untuk subscribe-nya, hatur nuhun. Baik, cukup sekian dari saya. Tunggunya video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Ulan. Tos terus apa saya? Apera tos di mana gitu. 1, 2, langsung disambut. Tos dinas neng. 3. Sok. 1, 2, 3. Martabak main spesial. Darta. Aing diem sepatu. Nitip. 1, 2, 3. Nanti ada sepeda. Baik, jadi 1, 2, 3. Kurangnya. Langsung sok 1, 2, 3. Sok neng. Jajan mah. Ron. Siap. 1, 2, 3. Padahal. Nah.